tadi teh ari ngalamus teh kumaha eta bisa napas panjang teh teh. Kami ngalamus mah eta mah selarasna mah hiji teknik anu ini geus aneh berenya ke tukang karompat mah. Justru abi mah aheng gitu teh. Eta teh maksudna teh isi ulang di mana narik napasnya teh di mana gitu. Narik napasnya memang di hidung eta. Langsung di hidung jadi sirkulasi. Tah eta dugikeun ka swanten teu pegat teh kumaha duh. Aneh abi penyobaan. Memang gitu. Jadi ketika orang bade pegat di awal teh orang tes narik kamu tenaga pipi iya dikepokkeun pipi dikepokkeun hidung narik jadi posisinya kemu heula gitu teu kabayang gua memang teu kabayang kamari si teh bunga langsung sehari tak bisa ngalamus abi masa minggu bari jeung 3 poe diudak anjingna asli kumaha teh penasaran yang bisa ngalamus berjeng kaleuweung aslina naik motor Vespa di jalan teh pan kieu nanya teu naik parem ngajejes oh nu aya ngalamus aslina tuh bari pisan di bieu jarang jadi dia teknik teh jadi buka oke dia pernah dibuka didorong di dada. Oh. Didorong. Tangga bayangkeun eta teh angin di mana cenah bieu. Nya eta meureun kasaktian tukang torompet. Kasaktian. Kompresor lain tapi nyambung gitu. Komo kolot baheula mah sebutkeun aya suara perut segala geuninnya ari baham cicing ari ieu ngomong geuningan. Upami lawong eta bahanna tina naon kan? Kalaresan bahana anu sae mah tinggal kalingkup eta anu biasa kapungkur Nuhun. sepuh-sepuh urang biasa ngadamel tina kai talingkup Kalingkup. mohon kai talingkup ayana di leuweung Nuhun. janten sanes dipelak gitu janten sorangan gitu teh kayak gitu mah janten duka dicanak kulalai duka kumaha janten sorangan eta sesa alternatif keduana eta aya suryan kayu suryan eta tahan cai aya nu kaos abi mah memang kaos suryan Nuhun. hari suryan teh hiji katahanan kagiatanana kaduana hasil suarana benteng Oh. lebih jelas eta bergantenganana ya relatif sih sebenarnya tergantung aya anu resep abi mah resep anu ieu tina kayak gitu emang kayak gitu itu lebih gampil bentuk. Lau gitu, lau. Oh, iya dah. Hampos lah pemain mah iya soalnya paminu padat makan kehinna teh mantul gitu jadi harus gitu. Jalan harus. Ditarik tuh keras mah. Pamieu naon Albasia nah? Ieu mah Albasia abi teh kita kamu anu lamun teh mah halimpu cenah gitu. Radang lau. Parabot paranting ada melanana ya lawong. Pami sepuh kapungkur mah ngukirna panginten ku pesorawutnya. Pami mah ku aya kan ya alat-alat ukirnya aya nama. Tapi masih kan pesorawut tata. Pesorawut tata. Ah. Masih kan eta upami paling model batok aya alatna khusus. Iya iya. Aya alatna khusus kanggo kan keras. Keras mun teu asun. Keras pisan. Nganggo seuneu. Ngagunakeun tunar. Oh, ya tunar ya. Grapir gitu ya. Ya, grapir.
nya minta teh. Mohon waringin. Ya sumping we gitu soal pengawas mah gitunya. Nawe. Ngan beberayaan gitu. Ya, tah hadinya. Berdasarkan kualitas gitu. Nah, eta. Kayak gua dikasih narasi tong ngebayangkeun tarompetnya di sakopet daunkeun tarompet sekian gitu kan hargana tapi kan kudu ningali kualitasna oge gitu Nah, kan. betul. Babe kayak di narasikeun gitu. Ya biasa lah di yo Goyag gitu pengawasnya. Kayak hiji-hiji lah menawi. Berarti abi mah kada nu ageng ya Kang. oh Boga awakna gerba, pipina ge gerba ieu. cara memainkan tarompet kumaha, posisi duduk kumaha. Mun di musik barat mah kayak long note, jadi nada we lah. Balance dina saxophone. Tapi ya sering-sering gitunya sareng orang-orang dia. Mi terus sepanjang nah doa terakhir di la diolah ya tante terus ngomongin ornamen dada mimi nana titi lala titi nana mimi dada daminati latina mida la keras diolah ngomongin ornamen saja tacan kenalan di mustar lamun terstrukturnya tapi di kurang mah ada geuning langsung muncak teh langsung ngalagu itu ya ampun bisa saya sama gagah mah CF sigana mah CF tarompet di Batan masih kalah umur asli
rasanya sekarang? Alhamdulillah. Ya, eta nu gerele gitu. Ah, beakeun. Denger ya. Nya. Biasa ngobrolnya trompet mah bisa diengklokan. Teuing kudu bukan? Hah? Teuing kudu bukan mah. Jarang secara kancep. Ieu mah dina kana nu ieu di watan nu eta nu abi. Ya gitu. Ada pilihan naon. Berarti Pak mun dipotongkan bisa guna. Gitu. Nya. Yang sok. Anu eta teh yang ieu ini kan teuing teh. Iya. 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 Yang masaknya. Ya. Yang masak cakedi. Kurang ini alat masak halusan. Menang. Waduh, ukirana ada cocok jeung nu tam. Jelas mananya? Nya. Heeh. Iya, iya. Ah, ini menurut eces gitu. Nya. Yang eusi bener mun istilah itu. Iya. Ogoan dah. Iya.